Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring pun Elsa Fitria dina acara Limiji, Liputan MIPA Hiji. Edisi Senin, kaping 14 Februari 2022. Pamirsa, salami 5 menit kapayun, simkuring baris nyarean pamirsa ngeunaan informasi kuliner nu aya di Majalaya. Seblak, nyaeta salah sahiji katuangan khas Jawa Barat anu lumayan kasohor. Salah sahijina anu aya di daerah Pangilingan anu namina seblak jajabres. Ngeunaan seblak nu aya di Pangilingan, ayeuna simkuring atos terhubung sareng saderek Dila. Mangga saderek Dila. Hatur nuhun sarta acana ka Elsa Fitria nu aya di studio. Ayeuna simkuring atos aya di warung seblakna, seblak jajabres anu lumayan familiar di daerah Pangilingan. Hoyong tarang naon wae eusi sareng lebetna, hayu urang tinggal sasarengan. Seblak nyaeta katuangan khas Sunda anu dipikawano asalna ti wewengkon Parahyangan anu rasana gurih jeung lada. Salah sahijina nyaeta seblak warung ti Jajabres. Assalamualaikum Bapak, punten ngawagal sakedik waktosna dupi ieu sareng Bapak saha? Waalaikumsalam Neng, ieu sareng Bateo. Bapak ngiring tumaros. Naon nu ngajantenkeun tujuan Bapak pikeun icahan seblak teh? Tujuan teh kan seblak teh cemilan orang Sunda nya, janten kanggo ngabangkit kuliner di orang-orang Sunda lah, kuliner Sunda gitu. Terus saha wae nu ngabantosan Bapak pikeun icahan seblak teh? Upami nuju ieu mah aya istri sareng raka nu ngabantos kana icalan ieu gitu. Ti ngawitan iraha Pak muka warung seblak ieu? Kawitan teh 2018. Penten tos berjalan 3 tahunan. Tah upami bade meser seblak ieu lokasina di mana Pak? Jalan Pangilingan, RT 2 RW genep, Gang Makmur hiji, upami dieu mah seberang Alfamart Pangilingan. Terus kumaha cara Bapak ngoptimalkeun jualan di masa pandemi seperti ini Pak? Ngoptimalkeun mah paling nganggo sosial medianya seperti Instagram, terus Facebook, sareng WhatsApp. Mung sakitu wae Pak, hatur nuhun. Mangga Neng. Pateo ngadirikeun usaha ieu teh ti tahun 2018. Janten atau sekitar 2 tahunan icalanana. Seblakna ge unik, teu sapertos seblak nu lainna. Pateo ngagunakeun kontainer kanggo tempatna. Modal awalna 5 juta kanggo tempat sareng alat bahan. Tah ayeuna simkuring bade ngareview seblakna. Anu ku simkuring dipesen nyaeta seblak khas warung Jajabres nyaeta seblak jeletetna. Rasana raos, enak, cocok kangge pelajar kusabab hargina marirah. Ya pemirsa, kurang taoskeun kesiana kumaha jajan di warung Jajabres teh. Punten sarta acana saha nami anak Ardian Rogi Pratama. Jajan ieu nembean atau nepi kumaha? Nembean. Anu dipesen ku teh seblak naon? Seblak jeletet eta namina teh. Naon warung khas Jajabres. Suka eta rasana kumaha? Ya nikmat, raos yang dituang ku sudah usia mah rekomendasi pisan. Yaudah, sekiannya pemirsa, atur nuhun. Mung sakitu wae informasi ngeunaan kuliner di Majalaya anu tiasa didugikeun hatur nuhun. Dila Intani El Clasico TV ngalaporkeun. Pamirsa
Namun sakitu wae nu sim kuring tiasa didugikeun ngeunaan kuliner nu aya di Majalaya. Mugia ieu warta tiasa bermanfaat kangge urang sadayana. Sim kuring pun Elsa Fitria, sejamit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mimiji.